Ci. Iya. Pas. Kade kebenang sakieu. Aslina. Ah, sapot. Oh iya, aman. Pilih. Ayo isuk ngonten, borang ngonten, sore ngonten, peuting ngonten, diupload henteu. Iya, ina jeung kontainer teh. Aturan palawargi mau sepuh sadayana utamina asmarati keluarga besar Sebul Hajat anu dina waktos ayeuna ngulum urang sadayana tiasa kempel ngariung dina ieu waktos pemugi urang sadayana aya ginanjar kawilujengan. Satacana pakinten disimkuring ngahaturkeun salam bahagia kanggo kasadayana bahagia wilujeng patepang bahagia wilujeng siang wilujeng sasarengan oge ngahaturkeun salam budaya sampurasun. Ngaturkeun salam kaislaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala rehna urang sadayana dina waktos ayeuna tiasa patepung lawung paambrok jonghok patepang wajah asmana di keluarga besarna Saibul Hajat di pangarsana Bapak Dudi Saripudin kalih Ibu Erniati Natalia anu mana dina waktos ieu sejak ngalaksanakeun tasyakur binikmah syukuran walimatul khitan nyata anu parantos rengse di sepitan nyata Cep Gibran anu alhamdulillah atos di sepitanannya atau sehat deui alhamdulillah. Simkuring ngahaturkeun wilujeng kanggo kasadayana utamina reng-rengan anu bertugas dina ieu waktos reng-rengan para tetangga-tetanggi anu tebihna anu caketna anu parantos kagandengan kagimreungan ngalangkungan pengeras suara Censon. Ya, disarengan ku keluarga besar Bisma Canvitan dina waktos ayeuna nyarengan sejak ngahibur ngareah-reah ka keluarga besarna Bapak Hajat hebat ngahibur ngalangkungan hariring dangding halang tembang lagu-lagu Sunda anu baris kasangakeun panginten utamina nyarengan ka keluarga besar Sebul Hajat reng-rengan oge anu bertugas utamina reng-rengan para panitia hajat ngahaturkeun wilujeng mancen tugas. Pokokna mah kum kasadayana wargi-wargi nu aya di sabudeureun ieu patempatan anu parantos masihan oge tempat kanggo parkir tempat sagala rupina mangga ngahaturkeun nuhun pisan reng-rengan anu bertugas ti kawit anu pangpayuna dugi ka anu pangpengkerna ngahaturkeun wilujeng tepang kanggo kasadayana utamina sejadidil doa ka keluarga besar Sebul Hajat ka Bapak Dudi kali Ibu Erni dina waktos ayeuna pamugi anjeunna aya dina kabagjaan sagala rupi cita-citana sagala rupi pamaksadanana masing aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Utamina murang kalih anu dihitan Cep Gibran pemugi ieu murang kalih teh sing janten jalmi anu soleh anu ngabakti ka ibu sinareng ramana ka nusa sareng bangsana oge kana agamana.
janten jalmi anu turut tumut taat kana ajaran sepuhna taat kana ajaran agama kali dari agama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kum kawa kasadayana anu sami rawuh dina ieu waktos pamugi sadayana aya dina kabagjaan. Urang kasahakeun panginten bobilih eti ibu hajat kali bapak hajat hoyong dibuka heula ku lagu naon mangga panginten kantun digorowokeun wae. Atur kareng-rengan oge anu bertugas. Reng-rengan panitia hajat, reng-rengan bapak-bapak keamanan sadayana ngahaturkeun anu bertugas di jalan raya oge ngahaturkeun pokona maka sadayana kum. Aturan oge wilujeng sumping kanggo pangarsana Mamah Iis wilujeng mangga. Ya masih diserangan, mama. Oke, haturan kanggo Mamah Iis, aya Umi di Batu Jajar, haturan di Rejo. Dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah mundut pangampura Gusti ya Allah Rabbul Ijati dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah diri nula mokot ku dosa nyanggakeun sadaya-daya taya deui panglumpatan taya deui pamuntangan mung Allah pangeran abdi pangeran anu sajati. Oke kasadayana warga masyarakat para tetangga-tetanggi anu sadayana anu aya di sabudeureun wilayah RW genep Desa Sangkan Hurip. Oke berbatasan sareng Desa Banyusari. Dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah diri nula mokot ku dosa nyanggakeun sadaya-daya taya deui panglumpatan taya deui pamuntangan mung Allah pangeran abdi pangeran anu sajati. Ya Allah ya Rabbana anu maha kawasa nu nyiptakeun langit jeung bumi katut sagala eusina. Ya Allah nu maha agung tempat abdi mundut pitulung Gusti pangeran abdi pangeran anu sajati. Rumasa abdi mah sanes ahli surga nanging teu kiat ku seuneu neraka. Rumasa abdi mah jalma anu resep midamel dosa.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Gopur hapunten abdi. Tembang pembuka antawis bang bagia kau kasadayana keluarga besar saya bola hajat dan bertugas kagege reng-rengan para panitia hajat ngahaturkeun wilujeng ka para pakar ayu pakar bagus anu nampi tamu anu jaga hidangan bapak-bapak keamanan oge anu ngatur lalu lintas urang peker oge tim catering ngahaturkeun wilujeng. Tamu leman ngahaturkeun wilujeng suping wilujeng legah tinggi wilujeng ngalaksanakeun doa restu. Tuh balebar geuning geus katempong caang ngalangkangan carita nu maksa datang ieu hate teu beunang di sisi lihat betih pelak ku anjeun aduh jujunan kembang asih nu mangkat di garana ati bodasnya cas gambaran harapan suci ngan hanjaka cinta urang kahalangan teu narima lamun kudu bepegatan dewasa mun ea kudu papisah geus kapalang dedeh hate geus kapalangnya dewasa mun kudu nelasan rasa dalam di kumaha geuning geus ieu kuduna saestuna iri teu bisa kumaha sabab dangku baris aya mamalana ieu hate hese di upahanana daru masa boga rasa nyanding cinta sambil nyarengan anu nuju tuang leueut ka para tamu leman aturkeun umi wilujeng alah dunungan saumur kakarak nyorang can laksana nyakahayang teu laksana nyakahayangna hirup asa mamahis anu bageun jadi wirang muna peuting sering kaimpi ngait nyantel dina ati
kapati-pati aduh lah iya kuring kapelet hate asa cing serede jantung asa dadi rece iya rasana kapelet wasik sambil ngantos pamunut lagu di wargi-wargi anu aya di payunan anu di pengkeren anu di pinggiran sataya pamunut lagu di bapak hajat kali ibu hajat bila aya acara-acara naon rupiah hal anu bari dilaksanakan mangga diinformasikeun we ka luhur panggung. Daun pugur dina surti iuh lindu tatangkalan di leuweung sumenep jati cai seke suku gunung canembra balik kahilir bawa salira teterang motah seah ngajalati putana gendat ngagalura simpai kangen siang wengi mangga tampi daun pugur marengan genyasna cai manawi bareng ka mana kasindehan tawis asih kanggo pangipukan kembang patamanan endah asih mangga tapi daun pugur marengan genyasna cai manawi bareng ka mana kasendehan tawis asih kanggo pengipukan kembang patamanan endah asri musik hariring dangding halang tembang lagu-lagu Sunda wadah pop Sunda no kasangakeun ketang-ketang tawis nyarekan sakala rupiah aktivitas anu nuju dilaksanakan di keluarga besar sebelah rakyat masih bersama Bisma Sanpiter disarengan ku Censong Audio kakru tim keamanan ngaturkeun wilujeng dengan para panitia hajat kum kasadaya tiasa disempatan wiji-wiji ka dulur-dulur abah di studio. Daun pukur dina pucuk ngolea katebak angin karena pangkonan salira santang tos baris kasurti iuh lindu tatangkalan
seya na jalatri nucana kendat ngagalura simpai kangen siang wengi mangga tampi daun pugut marengan genyasna cai manawi parengkamana kasendehan dawis asih kanggo pangipukan kembang patamanan endah asih katineng janten padahal pulang kenembongan cisocah nyangkrung nyaksian juajunan ululuasan ngantunkeun aa nyorangan dipikir dan memang takdir ilahi katine nahan janten padahal bulan kenembongan cisocanya Sony Dede Dede Tanti arek silih pikanya tersangka geniat tersangka abah cahya nu bager horeng kes kieu kuduna goyang
Ibu Masem cenah Dede, ada hilang. Matur nuhun pisan, nikmat duriatna, cenanya mugia katami kalian kawinan. Aya naon, aya lagu naon aya. Antos nyanong sambil ngantosan setacan berkemenangnya azan zuhur. Siap, hayo. Iya, sok mangga Janji kamari, mangga. Kita duet, kita let go. Mama mau kemana? Janji kamari. Komenteran capek. Kade mah, lungsurna mah. Alhamdulillah. Nyakeun sakieu ge alhamdulillah mah masih keneh jag-jag waringkas tiasa keneh mencung. Abah Adi Soai nyanyi bari ngagibego ge haheho mah. Ayo berdua tria bersama ya. Asa? Cikal ya. Ramdan. Ramdan. Cikal. Bersama Ramdan, Cikal, Cikalnya Ibu Hajat nih. Boleh. Laguna dinding kaca cenah. Iya, sehat kasep. Terus beres sekolah. Let's go. Mari kita berduet ya. Duet Ria. Tuh kumaha ya. Maaf. Tenang. Nantilah di sesi selanjutnya. Aduh, di sesi selanjutnya. Menurut lagu pan nanti Bu Hajatnya Bu Hajat. Oh, mantap Bu Hajat lah kapayan kan lah aya nama ti Bu Hajatnya. Depending heula. Setelah tank baru Bagas mana? Bagas. Bagas paling mana? Itu tuh ayam Mang Depi bade ieu. Atas neng anti
bukan sawung. Bulan saksina, bentang saksina, sumpah janji dugi kahir dunia. Sigarawi, bulan saksina, bawa benya, asih orang gening ditungtun carita. Dan dirinan dan harapan. Ibu hajat bapak hajat di atas. Araya ayah ayah. Mengingat sikian sendiri. Tali asih orang sini centena hiji. Apa yuk? Apa neta? Atau tadi dia oke nya aja. Sauran aja sade ya sauran. Sina teh kawan sina teh. Oh itu tuh Arif. Adieu. Ulang ngincir we sama dia. Lain kalah ngincir. Sika mana janji akan bahala. Mana sumpah kang nubiari. Mana setan neng nganti siang. Ibu aja goreng ngano Lanjut lagi kita. Aya nona jana asar teh. Tumarina dilajeng tumarima. Dilajeng tumarima.
Rahayu narapna.